drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Ya sapu murudul. Aing terbalik pisannya. Hari itu. Aing kadang murudul di sapu teh. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Ica. Berkasih Neng. Ada mama Neng Neng. Iya, mama Neng Ica teh ini lagi mencari si Neng, mau ke si Neng. Ada enggak? Da ayah Ica si Neng mah. Amang jeung si Jasmine, tapi duka ke mana Amang nata? Oh gitu ya, udah tuh kalau kayak gitu mah Ica pulang dulu Ica, tunggu kamu lang ya. Ada naon lagi ini teh mama Neng. Ari Ica mau naon eta? Jika pamflet gitu, naon? Oh ini mah piagam juara, sertifikat penghargaan. Juara naon eta Ica? Meni sama Mariwangan Ica juara. Juara 1 kebaya terbaik. Kan kemarin tadi sekolah diadain ini lomba kebaya terbaik. Ica menang juara 1, jadi dikasih piagam penghargaan gitu. Oh gitu. Alhamdulillah atunya hari gitu mah. Iya mama Neng, alhamdulillah sesuatu. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ica mencari si Neng dulu ya. Assalamualaikum mama Neng. Waalaikumsalam. Hebatnya si Ica eta bisaan gitu menang kebaya terbaik. Jadi penasaran kebaya naon anu dipakai ku si Ica. Ya kurang reparasi heula be bener. Neng mah masih teka pikiran Jasmine. Nah si Ica bisa menang kebaya terbaik kemarinya. Tuh ya, padahal mah kan aku anu paling bagus kebaya mah ya. Alusan anu Neng teh sih kebayana vintage gitu bersejarah. Meskipun urut si mama, tapi kan vintage. Ya alusan anu aku lah. Anu aku mah bagus, ada fayetnya bericak burinong. Teh kaos kamu polos. Nyoba ya, polos kan penting mah anu sorangan, lain menang nginjem, androkna menang nyewa. Ya biarin we atuh kebaya menang minjem oge nu penting mah kebayana bericak burinong bercahaya. Udah jangan berantem. Dan anu paling bagus kebaya mah Ica. Kan kemarin matak menang juga. Kebaya Ica bagus dan juga terbaik. Nah, kamu bisa asup ka dieu Ica. Perasaan pintuna aku kunci deh. Sama kamu dibuka ya, Neng. Kan itu, nah jadi nyalakeun ka Neng. Pan kamu anu bawa kunci nage. Tadi cek kamu bisa tukang galon cenah. Iya gitu. Iya kawas gitu nih. Amin. Si Jasmine masuknya nyala. Ya maaf tuh kan aku lupa. Dasar si Jasmine kurimin. Kamu mau naon eta Ica mending dikekeuweuk tadi teh? Naon eta? Pasti piagam anu kamari dia. Masalah deui. Betul guys, Ica bawa ini sertifikat penghargaan juara 1 kebaya terbaik. Tuh kan bener. Dasar si fake nih. Nah, kamu apa Jasmine? Nyapan si Ica mah emang gitu atuh Neng. Saya tahu mau boga sesuatu nu baru tosok di pamer-pamer. Dasar OKB, orang kayak bawa dewan. Apa dah Ica mah bukan OKB tuh Jasmine. Terus naon atuh Ica? Ica mah ini old money. Maknya old money teh kamar mandina di luar, minimal kamar mandi di dalam bes. Ya kan teh mana gitu atuh Jasmine menyatu dengan alam. Nih gitu paham kamu mah, paham seni. Kumaha maneh we Ica lah. Neng, antar aku yuk ke warung. Dek naon kamu ngajak ke warung? Alah, dek meuli naon we atuh. Hayu antar. Ya udah hayu, tapi lo tukangnya. Tong lilanya. Ica kamu mah tungguan aja di sini we ya. Nah gitu Ica mah monitor di bawaan ya. Lain teh yang ngajak Ica aku teh, tapi kan kalau kita pergi semua rumah aku nggak ada yang nungguin. Gimana kalau ada mailing? Jadi daripada kenapa-napa, mending kamu tungguin di sini. So nggak apa-apa nanti sama aku dikasih jajan, oke? Oh gitu ya udah tuh kalau kayak gitu mah Ica tunggu di sini aja. Oke Ica, kalau gitu mah aku ke warung dulu ya. Bye Ica. Bye. Hayu Neng. Nah, sorangan Jasmine. Mana si Ica? Si Ica mau dibawa. Nah, jeung mau dibawa segala ini teh.
Liar si eta mah pasti kita ngomongin juara kabeh terus gerak. Jadi daripada liar mending orang tinggalkeun we sorangan. Oh, seperti itu Jasmine. Jadi kita ada ke warung mana ini teh? Dek naon ada kamu ke warung? Tadi mah aku kenapa beda si Ica unggul. Orang kayak imah kamu yuk. Oh, seperti itu. Hayu. Tapi kayaknya kamu teh ada dahar tadi kan goreng endop. Ah, eta mah gampang atuh. Imah kamu dahar mah. Pan tujuan aku ke rumah kamu dek dahar. Hayu. Oh, si Jasmine menit tuman dah, tuman. Mana lapar keo Ica si Jasmine masak naonnya. Ayah endok darah. Tapi mung si Jasmine nanya kondok na kumaha kendok na leungit. Bejakan kucing gede kuluna. Mana piringnya? Oh itu. Jasmine, si Ica mana naon? Kita udah tinggalkan sorangan di rumah kamu. Wow nih aman eta mah. Kamu yakin ya teh Jasmine? Yakin. Namun kamu teh yakin mah juga tinggali. Pasti saya tak kan nggak ada handok aku dan tadi nu menang goreng. Embung hoream. Neng, mana tong kemana-mananya? Tungguan imah. Emang mama di kemana gitu? Di kayak imah si Ratna, mama teh. Di nyokot open. Nah, nyokot open. Lena boga mama. Open tangkring. Alah urusan kolot iya mah. Jasmine, mau badan nambah mana mbak wenya? Yuk Iya mama Neng. Nih goloday guys ngomong urusan kolot teh. Padahal mah jelaskeun we naon da nih da nengeng kemah kolot. Mis urusan kolot, mis urusan kolot geura. Jasmine, kamu udah ke mana? Mau nambah lagi aku mah. Iya dari hiji nih, oh kesebahan tehnya kan ada harta meni tuman. Mana sih si Asa teh nih? Katanya mau ngambil oven, tapi kok belum datang sih? Gimana? Udah capek Ratna nunggunya. Punten Ratna, ayah. Tah, gini ada di sini. Langsung aja nggak dikunci kok. Oh nya. Har, ayah gini Ratna. Tah gini yang ditungguin teh nih dari tadi ditunggu lama pisan Maklum ya atuh mana teh Ratna karena ge ibu-ibu loba urusana. Mana iya open mama Neng? Alah nuhun Ratna. Bener pan ieu teh anu watna leutik? Iya itu yang watnya kecil. Tapi BTW kamu nitip itu ke Ratna mau ngapain sih? Mau jualan? Henteu ieu mah mah teh jang dipajang we di ruang tamu. Loh, kok malah dipajang sih? Nggak dipake. Nyapan engke atuh Ratna dipake nama mau ke lebaran. Pada enak mah jauh kene, iya ke lebaran lagi. Jadi disimpan we lah di ruang tamu. Oh gitu. Tapi kok di ruang tamu sih nggak di dapur? Bukannya harusnya di dapur ya? Nyapan beka tinggalin ku batur atuh. Katinggali anu namu ka ima ya. Jadi anu bertamu teh aduh cenah mama Neng mau open gitu. Aduh, sombongnya. Nyante atuh teh sombong eta mah lamun sombong mah kieu ya teh tinggali mama Neng moga open ya tinggali tah eta sombong di pamer-pamer pan ieu mah henteu kur dipajang hungkul. Iyalah terserah kamu Elsa segera pulang sana. Har nah ejeng ngusir segala ari mana Ratna? Bukan ngusir tapi Ratna teh mau nyeseh soalnya baju Ratna udah numpuk cuk pulang sana. Kasih Imas laundry atuh mana teh Ratna ari numpuk mah tong di kusorangan capek. Males Ratna lagi nggak mood sama si Imas cuk pulang sana. Iya balik. Tapi nuhunya serta acana ya guys mangmalikan mama Neng open gitu guys. Daek di PHP-an. Iya sama-sama. Iya segera pulang sana. Iya balik Ratna. Hayu nuhunya serta acana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tepatnya iya. Tak kita auto pulang nih. Susah disuruh pulang. Teh Lai. Panggil aku si Imas. Imas jarang pulang. Imas, geus di mana? Mana iya? Nyengo keranjang sagala. Mana? Biasa mah iya Imas mah geus nganterkeun laundryan. Oh, gitu. Ari mama Neng mau naon eta? Oh, iya open ieu mah Imas. Open listrik. Aduh, mana gaya kita mama Neng ngeredit ngeredit open. Di mana ngereditna? Di sini 1 2 3 lain. Tekan 1 anu eta lain. Sok lalawara ari mana Imas ari teh-tehnya mah mana ge cash ieu cash keras lain kredit pan mama Neng mah anti kredit atuh. Alah aduh tehnya mama Neng sakitu teh ulang kredit cangcut jeung Imas geuning dua cangcut anu segitiga
teh gini nih. Sok poho eta teh. Nyapan eta mah teu heula atuh Imas. Teu heula mah gajina acan UMR. Ayeuna geus leuwih ti UMR ya. UMR Malaysia. Oh gitu, pantesan atunya hari gitu mah. Tapi mama neng, hari salah teh gawe naon ya? Gawe eta salaki mama neng mah gawe naon ngaranna teh cleaning pokona mah bebersih we lah. Oh, gawe bebersih. Tapi nah gajina gede eta mama neng. Nyapan anu dibersihana kaca gedung atuh Imas. Gedung Petronas geuning anu kembar nu di Malaysia. Nu eta. Oh gitu eta teh nih. Karek apal ya Mas. Jadi hayangnya Mas gawe kaos gitu. Ya henteu lowongan eta mama neng, yang Imas. Teu apal atuh Imas eta mah kudu nanyakeun ka salaki mama neng. Ngan asana mah aya ieu lowongan mah di jalan industri di pabrik mun teu salah mah. Pabrik naon eta mama neng? Pabrik minyak kelapa Imas. Gawena 20 poe gajina 10 juta eta teh. Oh, anu bener eta mama neng. Meni gede-gedenya gajina. Imas jadi hayang. Iya, gawena bagian naon? Bagian iya Imas. Muka kelapa tapi make huntur gitu dah. Nu jiga monyet geuning gitu. Har. Nih, itu balik bucan mama neng mah. Atau bareng coplak untuk Imas aya kawas kitu mah. Wih, balik. Nya bae we atuh Imas karek coplok hiji mah. Pan aya keneh sasana lemah keneh. Terbalik mama neng mah, mere info teh. Jangan tuh anu bener mere info teh. Tuh anu teh bener. Nih juga Bu Haji wae. Mama neng. Tuh pan, jelema teh bener datang. Naon Bu Haji? Naon eta mama neng dina kardus. Eueuh wana naonan ieu mah Bu Haji dus urut ieu dus kosong. Oh, Abang jelema miskin ieu dus kosong ge dia bawa ngarongsok meureun cenahnya. Tapi mama neng ninggali tukang kurir henteu. Kurir naon eta Bu Haji? Kurir paket, si tijar lain. Lain kurir eta atuh mama neng, lain si tijar ieu. Ieu mah kurir toko elektronik. Apanan Ibu Haji teh meuli TV 60 in cash. Oh, henteu atuh eta mah. Mana ninggali teh Imas? henteu? Eueuh anu ninggali Bu Haji. Emang Bu Haji meuli TV teh di toko mana ieu? Di toko si Cici lain? Ah, lain. Ibu Haji mah teu meuli ti toko komo toko si Cici kopet ngorepet mah. Ibu Haji mah meuli oge di ieu di si Neng Seles. Seles anu mana eta Bu Haji? Anu ponian lain anu tekan 1 untuk bahasa Indonesia nu eta lain. Heuh, anu eta mah Neng. Tadina tehnya Ibu Haji teh meuli anu 100 in ieu, beh jiga bioskop, tapi di si Neng na teh eueuh. Jadi Ibu Haji teh meuli anu 60 in ieu. Cash kredit meureun Ibu Haji mah lain cash. Har, sok sembarangan aya maneh Imas. Maknya Ibu Haji jelema beunghar yang ngredit. Pan Ibu Haji mah lain jelema miskin. Anu miskin mah ieu anu hareupeun Bu Haji miskin melintir. Tuh Imas tingali eleh ngomong teh kadon kitu kadang-kadang ngehina batur heuh. Oh kadara pisan. Teuing mah maneh tak kome ku open hiji kitu mah. Har, naon eta kadon bisik-bisik ngomongkeun Ibu Haji nya. Saha anu ngomongkeun Bu Haji meneh. Sok GR pisan are eta teh. Hah? Ari anu kieu kuat ka merajalela teh nya. Ai mah karunya we kasih nopi. Budak sekdes ditipu aing. Bu Erna, kunaon ieu meni fokus pisan eta kana iPad? Henteu Mama Neng. Anu Mama Neng. Apal teu? Apal naon eta Bu Erna? Eta si Nopi geuning anu anak sekdes ditipu ieu. Har, ditipu ku saya teh Bu Erna. Kumaha caritana? Kumaha? Jadi kieu nya menurut kronologi si Nopi dina Facebook nama, anu Facebook teh Nopi Ea teh geuning nya si Nopi teh ditipu gara-gara kredit ieu. Kredit teh kredit TV mun salah mah hargana teh 700.000 tapi kudu aya DP 50. Nah si Nopi teh ngadep we eta 50. Terusnya pas geus DP teh isukana teh teu datang si barang teh. Kan janjina teh besok sampainya eta si kredit teh, tapi teu datang-datang terus ditelepon we nu kreditna teh eta mah teu diangkat, kadu diblokir cenah kitu ibu-ibu. No bener ya teh Bu Erna. Cing mana ieu Ibu Haji ninggali fotona. Mana? Iya fotona teh Bu Haji. Kelanya mana Facebook si Nopi teh? Tah ieu. Ieu nu ieu. Ieu anu ieu anu kenal teu? Har, eta mah si 123 Bu Erna. Heueuh Imas, eta mah nu kamari teh geuning nya. Ah, geus ka dieu ieu sales ieu.
Enggeus kamari eta teh Bu Erna, tapi untung we ieu anu nyokot kredit, mun nyokot teh mah lapor we jigana teh duitna teh aing. Ai mama Neng. Anu eta teh. Berarti Ibu Haji katipu ya teh. No benar, Ibu Haji katipu. Ya kitu teh we beureun Bu Haji. Alah, kumaha sia mangkani Ibu Haji teh kamari geus DP ieu 200.000 udah kredit TV teh. Aduh, kumaha ya? Tuh, pan benar sih eta mah kredit, Imas. Kumaha atuh ya teh Mama Neng, maknya duit Ibu Haji leungit ya lapor, dicokot ku tukang sales. Ah, teuing Ibu Haji da eta mah urus sama Mama Neng, pek we uruskeun sorangan, hayu ah. Alah, kumaha ya teh ibu-ibu, aduh Ibu Haji liar ya. Bu Haji katipu ya teh. Aduh, kunaon kau ngamuk. Ini teh aing katen sinopi ah. Eta teh aing mah aduh. Atuh Dia lo ngamuk sini asup. nonton dina TV gede teh. Kumaha ya Ibu Haji katipu. Aduh, ya sanggul teh baleng. Kumaha ya Ibu Haji Punten Ibu mau nanya, Har, eta paket anu Ibu Haji lain, Mang. Ibu namanya siapa? Nunung. Bukan Ibu, ini mah punya Ibu Nur. Alah, bohong, Mang. Paling ge eta mah anu Ibu Hajinya, anu di Neng Sales. Dia kan Mang, dia kan. Dia kan Mang, emang Ibu Haji. Mang, dia kan. Mang. Dia main apa lagi? Ibu Haji menang anu kieu. Kurang gitu dan kronologi di Facebook banyak. Ah, pantai bagarogan duit ya. Ah. Antar aku, jangan sini jangan belakang. Ah, ari ke sarana mah atuh Ibu Haji teh moal meureun. Kok jadi buah? Juara 1. Hah? Jadi lagi?